Dina jero tembok bumi anu basajan sok nyimpen rupa-rupa carita ngeunaan kanyaah jeung kebersamaan. Imah teh sanes ukur tempat pangayoman tina panas jeung hujan, tapi tempat nu salawasna ngundang hatepikeun ngulang. Sanajan kitu teu aya keluarga anu sampurna. Aya seuri, aya cimata, aya ambek, oge aya hampura. Ieu carita ngeunaan hiji keluarga nalika aya surat panggilan ti sakola anu nguji kasabaran jeung kanyaahna. Tina kasedih hiji budak, teguran ti bapa, panghampura ti indung, nasihat ti dulur-dulur, nepi ka pangartina ti Mang Yuda. Tungtungna manehna diajar yeuh naon wae masalahna, keluarga teh tetep janten tempat mulih nu sajati. Isuk minggu anu caang, ibu keur nyiapkeun sarapan. Rita nulungan emma mawa kadaharan ka meja. Nia nuju main boneka di ruang tamu, sarta Bima maca buku di ruang tamu di luhur sofa. Rita, tolong bawaan gorengan iya ke luhur meja ruang tamunya. Mohon, Mak. Bapak keluar ti isuk-isuk kamar. ieu parantos arumpul, pasena pisan. Bapak bagja ninggali aranjeun sadayana 100 kieu. Bapak, emak parantos nyanyajikeun gorengan kanggo Bapak. Cincalik di dieu heula, Pak. Nya teh. Gorenganna kena hangatnya. Nya, Pak. Ma sumping mawa sirup segar yang hareupan bapa jeung anak-anak. Sadayana parantos kumpulnya. Anu sirup Emak mawa segar sirup segar menjadikan kanggo suasana sadayana. lebih segar jeung Atur nuhun, Mak. Mohon sami-sami. Bapak emak sareng anak-anak nyokot sirup segar tina luhur nampan anu dibawa ku emak. Sirupna seger pisan, raos kanggo dinikmati bebarengan. Mohon, Anak-anak Pak. seuririang sorat tawa maranehna ngadadak ngagedur, ngajadikeun suasana langkung rame tur bagja. Bapak emak sareng Bima keur sare di kamar masing-masing, sedangkeun Nia sareng Rita linggih di ruang tamu keur ulin HP. Teh, abdi bade meser es krim ka warung Payun. Teteh oge bade nya. Hartosna aya di mana, Teh? Iya, tasna tumbaskeun nu rasa blueberry nya. Upami teu aya, tumbaskeun nu rasa mochi Oreo wungkul. Mohon, Teh. Nia kaluar ti bumi, bade meser es krim ka warung Payun. Lampahna lemes kalayan sumangat nu katingali dina rarayna. Punten, Teh. Eta es krim teteh anu rasa blueberry na teu aya. Hartosna meser anu es krim mochi Oreo. Abdi hoyong anu ieu, anu kagungan abdi mah samiakeun weh. Sanggeus milih-milih, Nia mayar es krim kanu Kang Gunjang, warung kalayan lemes. Patosna muli deui ka bumi. Assalamualaikum. Es krimna kanggo teteh anu rasa mochi Oreo, saring aa anu rasa mochi Oreo. Atur nuhun pisan ade abdi nu panggeulisna. Atur nuhun dek, parantos masarkan es krim kanggo AA, kakak rodong tina sare langsung tiasa ngadar es krim. Rita, Abima, sareng Nia ngadahar es krim babarengan. Seuririang bari silih bagi, suasana rame tur bagja katingali dina rarai maranehna. Rita katingali nuju nyiram tutuwuhan. Nia calik dina tiker bari karajinan ulin boneka. Seuri leutikna katirupan suasana buruan. Bima calik bari nyepeng HP. Raraina katingali gelisah, panonna sok lirik-lirik ka sabudereunana. Margi aya rasa kasieun. Anjeunna hariwang upami surat panggilan ti sakola anu disumpitkeun kapendak ku bapa sareng emma. Bima, naon ieu? Surat panggilan ti guru. Emma keluar ke kamar. Rita buru-buru ngalepaskeun selang penyiaran tutuwuhan tina reunina. Ya
Allah, laras ieu Bima. Abdi sering kalebet ka jero sakola. Bima, anjing tega ngajadikeun bapak sareng emah hariwang. Suasana keluarga karasa tegang. Mang Yuda sumping bari mawa buah tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon dieu? Suasananya mereka rasa panas pisan. Iya si Bima Yuda. Bima sering ngabolos sekolah, nepi dipanggil ti guru. Katempo Mang Yuda leumpang nyamperkeun ka Bima. Bima, mamang terang anjeun. Anjeun teh budak sae. Kunaon tiasa dugi ka kieu? Abdi isin mang, nilai ulangan abdi sok awon. Abdi sieun dimarahi. Nak, upami hese diajar, kedang ngawartosan ka emak. Ulah ngaleos tina masalah. Janten bolos sekolah ku sebab males, nanging ku sebab sin gagal. Leres, apunten Pak. Nya, ieu teh pelajaran penting. Ulah lompat tina masalah. Imah jeung keluarga pikeun aya jadi tempat balik maneh. Suasana hanet. Kulawarga ngariung bari ngarasakeun buah tangan ti Mang Yuda. Mimitin enjing, bapak yang ningali anjeun Robi, Bima. Ulah sieun lepat, kolot bakal salawasna ngadukung. Upami aya PR, urang diamalkan bareng-barengnya. Teh, A, Sareng upami anjeun males, abdi anu bade narik celik anjeun. Leres nak, imah sanes ngukur tempat sare. Imah mangrupeun kanyahan. Tempat anjeun diajar bangkit. Hapunten abdi Bapak sareng Ibu, sareng atur nuhun kanggo sadayana. Abdi janji moal ngulang bolos deui. Dina carita ieu urang tiasa diajar. Yen unggal murang kali kantos-kantos ngalaman kasusah. Nanging ulah kantos lumpat tina masalah. Imah sareng kulawarga mangrupikeun tempat anu pangsena kanggo ngulat. Tempat pinuku kanyaah sareng sok ngadukeun urang. Tempat sakola sareng diajar mangrupikeun dianjurkeun ngangontal mata payun anu lempung